الفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Anaking jimat awaking kadedeh mama kanyaah bapa nyoreang mangsa katukang 24 tahun katukang hidup masih aya dina kandungan mama gelis. Ibu Yayah ngakandung hidup 8 bulan lilana dina kaayaan loba anu karasa ngarana ngandung teh gelis. Tapi anjeunna teu ngarasula estuning bagja bakal boga turunan nyatana hidup pisan. Dinten Jumaah ping 24 Maret 1885 hidup gubrak medal ke alam dunia. Dirawung dipangku dipika dedeh dipika asih lirna ngeuindog beberemna dapukuh bungsuna. Ih ayeuna 24 tahun katukang ayeuna hidup geus jaluk-juk jangkung ngaluhuran hidung di ais deui ku mamah gelis. Soknya pengan katuang rama muntang ka apa jungjuna anjeunna nyanak palita ieu hiji siloka salawasna ibu rama hidup mere pituduh jalan kasayan keur anjeun wulan mangapa ngalengka. Bapa ayeuna hidup rek diecageun nya geulis. Bral geura leumpang ku sorangan. Sing tabah, sing kuat. Insyaallah ku bapa terus hidup didoakeun. Mangapa diecageun aisanana. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Ya Rabbal alamin. Mangga ibu calik palih dia. Bapak calik gedengan ibu neng wulan calik mayun ka bapa sareng ka ibu gelis. Dipalih dia mayun ka mamah sareng ka bapa. Sok ayeuna hidup sing ikhlas. Kahiji menta hampura ka indung jeung bapa. Kadua nganuhunkeun ka aranjeunna gelis. Katiluna pentah doana. Ayeuna hidup calik dina sinjang anu jumlahna 7. Ieu ngemutan ka hidup. Doa indung jeung bapa menembus langit ka-7 teu aya hahalangna. Sok komo dina waktos anu mustajabah ieu diaminkeun ku jalmi-jalmi anu saroleh. Insyaallah diijabah Allah. Cepengan mikrofona saya. Mama, Bapak, hapunten uang upami aya kalepatan mohon dina sikap tanapi perilaku uang ka mama sareng Bapak. Hapunten milih uang selama 24 tahun menyakiti mama Bapak. Hapunten uang mama Bapak. Atur nuhun karena kasih sayang mama sareng Bapak. Tilahir dugikeun ka ayeuna atur nuhun pisan. Hapunten uang mama. Doakeun uang mama Bapak ayeuna bade nikah. Mudah-mudahan uang jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Doakeun mamah bapa nageur Allahumma gfirli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dunubi mislu adadir rimani fa innaka
العظيم. Bral ulan anak anu dipikanya aku mama sareng bapa, mudah-mudahan ku bapa didoakeun kade sing tumut kanu jasa roge uang anak ek ditikahkeun ku bapa sing soleh sing dipikanya aheun bapa ridho lillahi ta'ala uang ditikahkeun ka hijaki bal uangnya ku bapa didoakeun sing gede milik raja sing panjang umurnya anakku si solehnya amin ya Allah amin ti bapa sakidunya doana hampura bapak ulan anaki hampura mama ngan ukur sakieu bisa ngatik ngadidik ngaping hidup hampura gelisnya ngan ukur bisa sakieu mika dedeh jeung mika nyaaka hidup tapi hidup sing yakin kadedeh jeung kanya bapak jeung mamah jeung teteh-teteh hidup sapanjang jalan tayakeunana Bragram yang jungjunan sing sabar sing tawakal ku bapa di hampura pisan bapa ridho mamah ikhlas ngalepaskeun hidup sing bagja jungjunan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah amin ya Allah kabulkeun doa abdi Gusti kamu ya calon panganten mayun katuang ibu ayeuna urang ngalaksanakeun acara ngaras ngawasuh dampal sampean anjeunna sok diusapan ku hidup bari neng Wulan ngucapkeun istighfar minta hampura neng ka Allah tina sagarupi dosa-dosa neng anu karasa anu teu karasa anu ngahaja anu teu dihaja anu disumput-sumput anu terang-terangan kanu jadi indung tobatan ku hidup geulis lantaran eta batang ngalantarankeun Allah teu ridho ka hidup tobatan ku hidup geulis istighfar neng Wulan Astagfirullahaladzim. 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 Allah maha ghafurur rahim gelis keikhlasan hidup minta hampura ka Allah oge kanu jadi indung insyaallah dihapunten ku anjeunna mangga diwasu dampal sampean ibu hidup mambagja neng Wulan masih tiasa keneh ngawasuh dampal sampai anu jadi indung tah gelis anjeuna nu sakitu bela naka hidup alhamdulillah kanggo urang sadayana anu nyaksian ieu acara ieu mamung saukur simbol siloka ngemutan ka urang saking harkat martabat jeung kadudukan nu jadi indung jeung bapa teh luhur ajeuna Surat Luqman ayat 14 anis kurni wali walidaya urang kena syukur ke Allah oke kena syukur kanu jadi indung jeung bapa birul walidain sae kanu janten ibu Rama insyaallah berbuah manis sanes ngan wungkul jaga di akhirat tapi oge tiasa dicirikeun kahirupanana bakal aya dina kabarokahan insyaallah sok disengitan dampal sampean ibu hidup gelis hidup sing tiasa nyengitan keluarga omat mi HP ceuli jeung panon sing tiis ceuli herang panon ulah dugikeun ka indung urang bapak urang wirang ku kalakuan urang insyaallah ibu yakin neng Wulan bisa ngajaga harkat martabat keluarga amin mundur sakedik geulis mangga mundur neng sakedik sampean ibu dipalih dieu mangga gubrakeun mastaka hidup kanggo nyium dampal sampean ibu hidup Ibu hapunten Wulan bu abdi teu acan tiasa mulang tarima ka ibu hapunten Wulan ibu ukur ngarepotkeun ibu sing panjang yuswa sing sehat Wulan tiasa mulang tarima sarwi kanya ka ibu tangkep pamahna sayang abdi tangkep sabelah deui mamahna neng Wulan taarna neng dicium ku ibu
Kumaha anu teu sedih. Budak awewe bungsuna anu sakitu dinangna Nengni ayeuna rek dilepaskeun. Mudah-mudahan wae Cep Yuyaki sing tiasa neraskeun ka deuleuh sareng ka nyaah ibu bapa amin. Ngageser ka tuang rama anaking. Cek paribasana init isuk balik tengah peting. Dinas di kepolisian tangtos anjeuna seueur pisan tanggal walerna. Tapi tetep bisa nyugemakeun hidup. Sakola di Bandung 4 tahun lilana eta pengorbanan anu sakitu gedena moal bisa kabeuli ku naon wae ge perjuangan nu jadi indung jeung bapa. Mangga diwasuh dapal sampean anjeunna geulis. Tah dampal sampean ieu anu jadi saksi kumaha indung bapa urang dug hulu pet nyawa. Belaan teh sorangan asal nu jadi anak kacumponan sagarupi pangabutuhna. Angkat dampal sampean anjeunna kana panggonan hidup. Lajeng diseungitan geulis. Aya paripaos hana caraka data sawala. Anak cilaka keukeuh kolot kababawa. Neng teh putra saha, bumina di mana, turunan saha. Mata kade sarengkak sapari pola, ulah ngagugu ka nafsu lantaran nafsu mamatak mawa kaduhung. Sing emut kana ajaran agama geulis, insya Allah hidup bakal salamet dunia akhirat. Ibu ramah hidup bakal bagja ngagaduhan hidup murang kalih anu soleha. Mundur sakedik raja. Sep kokotorna anaki bakal waluyu anjeuna anu sakitu dag-dag deg-degna ka hidup geulis. nu ngajaga nu ngayuga Cengkat geulis tangkep ramana. abdi nyuhun kapangkunan hapunten abdi Tangkep sabelah deui geulis. Amin ya Allah. Taarna Neng dicium ku Bapak. Alhamdulillah. Mayun ka teteh geulis. Ka teh Mila. Silih baeudan sok silih doakeun mudah-mudahan sapala putra-putra Bapak Oo sareng Ibu Yayah di dieu sing arageng milikna. Hidup sadayana tiasa ngangkat harkat darajat kulawarga. Ibu ramah hidup bingahkeun ku hidup geulis. Mayun ka teteh Nopi. Alhamdulillah ngiring bingah Bapak Oo. Tilu putri na parantos ngaruren ngarumah tangga bahkan gaduh putu nu gareulis ieu mudah-mudahan tiasa ngangkat harkat darajat Bapak dunia akhirat amin. Ka Ibu Hajah palih dia geulis anjeunna jalmi anu solehah ahli ibadah munut doana ka anjeunna geulis anaki. Ka eyang hidup palih ditu geulis ka Ibu Hajah, ka Ibu Iyam, Ibu Imas, Ibu Hajah Asih oge Ibu Jiji munut doa ti aranjeunna anaki. Bapak Ibu simkuring ngawakilan jirim jenisna Neng Bulan Anggraini Koswara bilih salami ieu Ibu Bapak kantos kabetrik ati kasih geng manah ku cariosan anjeunna anu matak teu raos kana manah urang silih luwargeun nya Ibu margi dosa sareng papada jalmi mah sesat